Manehna jonjon neuteuk imut karena bagian-bagian beungeut jeung awakna. Imut, keruk, jebi. Geus punceungis geuningan tanda-tanda cinta teh. Tanda-tanda cinta nu teu bisa dibohongan. Aya jarawat pencet gitu. Tapi sieun peurih. Tapi asa ngagokan. Tapi asa jadi nyeri. Keun urang inggeukeun nepi ka asakna. Jika cinta kuring ka anjeunna anu keur ngacambah kaluar tina kulumudna. Mudag cahaya anu sorot tina soca anjeunna. Akang nya bener jadi panyari tina beungeut indung. Anu cek bapa mah kuring teh nyeples pisan ka indung, tina irung jeung halis nyeples pisan kana pangamu ka kening mama. Arigado eta ka nini kuring. Naon deui anu mirip jeung mama teh? Oh nya bibir jeung buuk. Cek batur mah jiga kembar cenah. Tahnya namun awak kuring ieu jigana mah ka bapa. Malah palebah leumpang mah cekih pisan pada ngagarblay. Nurutan leumpang bapa. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopianna bapa. Ari bapa nya ti saha deui pasti ti bapana. Aki kuring. Tapi cenah eta ge kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kaburu ngantunkeun mugi ditampi iman Islamna dikasih ku Gusti anu Maha Suci. Eta saha anu kalaluar tina kalangkung beungeut kuring? Walah beuki ngalobaan. Angguing. Oh nya kaharti ayeuna mah. Nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya nini, aya uyut, aya bau, aya karuhut. Nya aya walungan cinta anu ngembat panjang deui. Panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan ngocor ti Rama Adam sareng Hawa. Terus ka karuhun kuring, ka nini aki, ka mamah jeung ka bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeunna dina diri kuring. Nya mah insyaallah ku kuring bakal dikanyaah, dikadeudeuh, moal digeugeuleun. Bakal dipiara tina walungan cinta aranjeunna anu ngamuara dina diri kuring, moal dikotoran. Mugi Gusti ngaping ngajaringan ka diri kuring. Ayeuna mah hate kuring teh nuju bunga. Cinta mekar dina dada jeung jerawat nu melentung dina pipi. Geura ngadarangdah, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta ngamuara dina diri kuring, sina ngalir terus ka anak, incu, buyut, bau, terus nepi ka turunanana.